Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wa jalla syariatna mah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah nu mawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari. Der, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu, Prung? Nah, aya nu hajat jeung raramean di luar gunung atawa gaib nu ngagaget di Gunung Halimun hajat. Kumaha maksud Kang Jumadi teh hajat? Komandan. Nyarek teu rame kumaha atuh Rawing? Sabab nu keur lumampah nuju ka Gunung Halimun ge lain ngan ukur urang opan si sari langking oge kebuyut ireng nu geus tangtu jago-jago nu sejena oge teu mustahil aya kene sajaban ti urang opatan upama geus tepi ka tempat nu dimaksud tangtu masing-masing pada hayang ngapimilik eta kembang pancawarna didinya bibit kaributan geus moal bisa disingkahan deui Rawing ieu anu jadi kasalempangan akang mah Jumadi memang boga sawangan kitu teh dumasar kana katerangan ti si Rawing yen kibuyut ireng jeung si keling keur lumampah nuju ka Gunung Halimun nu tangtu pikeun Jumadi jeung Odon mah geus pada apal saha kibuyut ireng jago anu geus eueuh pantar jeung tandinganana dina alam harita tur kawilang jalma anu beunang disebutkeun boga kasantukan lambaran hirup anu teu merenah ngutamakeun sagala rupa cara jeung tindakan demi ngahontal kasenangan pribadina. Si Rawing ungut-ungutan bari nyarenge seuri manehna memang surti kana maksud caritaan Jumadi. Memang benar teh caritaan teh Kang Jumadi sacara teh langsung di Gunung Halimun bakal tepung jago-jago nu mikahayang kana eta kembang. Anu akhirna jadi rebutan pugungan hiji. Teh mustahil lamun nepikeun ka patelakan du jiwa. Tahu teh kudu jadi sawangan kasalempangan ti ayeuna Kang. Kumaha gejebur batina geletuk guys. Dibalik ngomong teh kumaha geletuk batuna kecebur caina we nu penting urang ikhtiar bener teu laksana jeung tina mah usaha urang eta mah anu ngaturna. Eta banteng bulung nyawe bekalah kamu lahek sare geuningan bek kumaha ieu teh Rawing manya kudu ditinggalkeun mah ku urang Jumadi ngareret kasih banteng bulung anu jelas sare sirah nu lahek ka gigi malah bari ejeung ngacai sagala rupa sigana teh. Geus keun diantepkeun Kang Jumadi tinggalkeun be di dieu nya make kudu bingung-bingung teuing ngajagoan hudangna mamayakeun waktu atuh ayo urang neruskeun lampuh mejeuna leureut ta ayeuna mah ayo si Rawing cengkat nangtung dituturkeun ke Jumadi jeung Odon neuteup sakali di ka si Rawing bari nyarita nanya ieu teh Rawing banteng bulung rek ditinggalkeun di dieu kumaha ieu teh Rawing nya make jeung kumaha segala rupa nyantepkeun batuman Kang. Bangunnya mah ngan ukur leureum ieu kalah ka sare. Keun antepkeun ya. Ayo urang neruskeun lampah Kang. Geus tong malire di si Anteng. Ayo mangkat. Jumadi jeung Odon geus teu bisa loba dicarita ngadengi si Rawing ngomong kitu mah. Duanana nuturkeun lengkahna si Rawing anu geus miheulaan leumpang ninggalkeun eta patempatan. Kira-kira jarak 50 meter meureunan sanggeusna leumpang di tempat leureuh. Si Rawing ngarandeg lengkahna ngareret ka Jumadi jeung Odon terus nyarita. Dipikir-pikir karunya di Kang. Karunya tuh si Anteng lamun ditinggalkeun teh. Kitu-kitu ge memang bela eta buta teh. Geus urang hudangkeun we Kang. Sinarewaseun teh si Anteng teh tuman kudu dibere perhatian. Si Rawing harita dongko bari nyokot batu leutik sagede kacang tanah meureunan.
Urang hujangkeun di dieu we Kang yo. Diwakilan ku ieu batu leutik yo. Moal teu ngagurubug raya si Anteng. Si Rawing nyintrek eta batu leutik teh kuramo leungeunna siut blesat. Batu leutik teh ngablesat lepas na keranan. Siut pelepak. Keuna pisan kana lebah tarang si Banteng Bulung. Gurubug teh si Banteng Bulung ngagurubug kaget. Aduh, kunaon tarang nguing-nguing ayan nyorot deui Kang ngawing-ngawing. Aduh, Kang ngawing-ngawing ayan nyorot ye kana tarang narang nguing Kang ngawing. Si Banteng Bulung bari ngusapan tarangna. Anu peres ngareret ka tempatna si Rawing jeung Jumadi katut odon di mana tadi leureurna. Si Banteng Bulung kaget mulai mikirna sabab didinya eueuh sasaha ngan ukur manehna we sorangan. Aduh, itu tinggal si Anteng Bulung wak ieu. Ngamana Kang ngawing-ngawing euy? Kang ngawing-ngawing ngabur ninggalkeun nuing, aduh, kumaha nguing teu bisa balik. Ngamana Kang ngawing-ngawing? Oi, Kang ngawing-ngawing. Oi, Kang ngawing-ngawing ulah ninggalkeun Anteng, Kang. Si Banteng Bulung ngagero. Ngan waktu ningali kalebah tempat nangtungna si Rawing jeung Jumadi katut odon anu memang jarakna geus rada anggang. Si Banteng Bulung gancang orejat hudang bari ngagero. Wah, Kang ngawing-ngawing mangoroyan nuing euy. Ngentong ninggalkeun nuing Kang ngawing-ngawing. Dago-dago atuh uing nu momokeunnya mawing nyieun ditinggalkeun. Mulang itu Kang ngawing-ngawing. Gajeleng. Si Banteng Bulung ngagajeleng luluncatan mulu nyamperkeun ka lebah tempatna si Rawing. Tadina merek ditinggalkeun ku Akang Teteng. Ngan dipikir di ku Akang kerunya cekeng teh sebab dinten teh Anteng teh bela ka Akang. Oh, ngulang itu ngatu Kang ngawing-ngawing. Mangnya ngarek tega Kang ngawing Kang singarunya be ngatu Kang ngawing Kang. Ngenggeuskeun teu boga neon-neon jeung nyaha Kang. Nyantong kalah ka sare atuh batur ngobrol di kalah ka resar. Nehman mah. Nehman kalah ka resar tuh mun Kang aker brol ngob entong bari jeung resar herdung banan engke kurang direbe tut. Engke muncak kali-kali dikitu ku Akang mah ditinggalkeun sia Anteng. Ulah digap anglin ieu teh. Atawa lanja-lanja yo ka Gunung mun hali. Urang ayeuna bener-bener balap jeung waktu ya kudu paheula-heula sabab nu lumampah nuju ka Gunung Halimun teh urang wungkul ka hati pangarahan di komandon. Ka hati teh pangarahan di komandon yo. Si Banteng Bulung ungleuk bari nembalan. Nyiap ngomandon. Ngan eta naon bahasana kitu geuning siga bahasanya panyolanana. Lain nyiap atuh siap gitu. Itu dah bahasana kudu kitu maneh masugan. Nyaritana Kang ngawing kuing diberngantikeun moal deui-deui wing nyare ngamun ngeukeun loro. Nyalus. Ayo urang neruskeun dilampahin mah. Sakumaha biasa Anteng lempang pang tukangna awaskeun kayaan bisi aya mau ngamuk gajah mah tak cukus wulu-wulu. Nyiap ngomandon. Keukeuh eta. Nyiap. Aluh, ayo ah. Kang Jumadi, Kang Odan, urang ngeroyoh dia. Aduh, ampun, ieu mah yo, cara nurut ka komandon. Awas ya Teng, lamun Nehman resa ide, ku ing ditoblak sia, betlok. Opatanana bering harita lalumpang deui akhirina beuki deukeut ka lebah tempat ting hargungna Ki Jaroji jeung Sarjan anu pada rubuh duanana luhurtan. Sanajan can pati deukeut jarakna tapi si Rawing geus bisa ningali kalawan jelas yen di hareupeunana aya dua jirim jalma anu pada rubuh dina luhur lemah bari ting hargung nahan ka nyeri. Hek, eureun. Eureun heula Kang, eureun. Di hareupeun urang aya nu rubuh dua jalma tuh. Malah bari jeung ting hargung nahan ka nyeri. Sigana bae geus aya kajadian di patempatan ieu. Pasti ieu mah lamun kieu mah. Aduh. Iya bae.
Iya awas cicing teng. Kita ngoba omong di hareupeun urang anu keur nyandangan kenyeuri siga-sigana mah geus eleh tarung teng tuh. Waduh, menyawai kang ngawing-ngawing, ngatingalin nama maningi pukitu, oi. Rubur-ripung itu geningan kang ngawing-ngawing, ya hanya ngeta jalamannya teh kang ngawing-ngawing. Bet nanyakeun ka akang. Pugu akang oge kaget teh nyaho saha eta dua jalma. Ieu urang sampurkeun. Sanggeusna deukeut beki sidik ayeuna mah. Ki Jaroji jeung Sarjan anu pada rubuh bari humaregung nahan kanyeri. Ki Jaroji ningali aya nu datang nyampeurkeun harita reuteup kalebah si Rawing bari nyarita di barung jeung sumengir nahan kanyeri. Sakisanak teh. Aduh, tulungan kuring. Leungit budi ilang daya tulungan kuring. Kidulur. Si Rawing nyampeurkeun ngadeuketan neuteup antep ka Ki Jaroji. Terus ngareret ka Sarjan bari nyarita. Keur naraon ieu teh? Geus karolot duaan kala ketinggal lorer kieu dina luhur taneuh geuningan dina deukeut kamarir. Aya naon ieu teh? Keur anjang-anjangeun. Manya geus karolot kieu ulin bari guyang dina taneuh. Sarjan neuteup ka si Rawing bari nyarita. Aing keur anyang-anyangan. Aing tapi kula jeung anu jati kurung ieu ngeukeun nyendangan kenyeri. Duh. Nu macakna anjen kodok nulungan. Untuk menang gitu. Duh. Moyok-moyok ke kula untuk bisa ngudang. Ngurang duaan untuk bisa ngudang. Aduh. Ampun. Ya untuk bisa diantepkan. Untuk bisa ngudang ya lain kergulen. Gimana? Keur nyandangan kanyeri. Ai, anu bener yo. Kuring soalna entok nyao. Ayah, hampura, lain ngalelewe mas yo. Ngan kuring ngerasa kaget. Geus karolot kieu kalah katinggal orer dina taneuh. Aya naon nya telur? Ki Jaroji neuteup di ka si Rawing bari nyarita. Kula tadi geus patelak jeung Ki Buyut Ireng ieu sakujur awak asa remek satulang sandi. Sarta leungit kakuatan tenaga. Tulungan kula Ki Dulur ulah diantepkeun kieu. Kabeh silih teuteup ngadenge Ki Jaroji nyebutkeun ngaran si Keling teh. Si Rawing banteng bulung, Jumadi jeung Odon pada kaget ngadenge ceritan Ki Jaroji. Nu harita katingali, bangun anu ripuh pisan sigana teh. Aduh, lain meni jadi karunya tungtung nantinya. Aduh. Alah. Kelanan biak isanak nyebutkeun ngaran Ki Buyut Ireng. Malah nyebutkeun tarung jeung Ki Buyut Ireng. Aduh bener yo. Mana ayeuna Ki Buyut Ireng na? Geuningan teu katingali. Maaf Mas, maaf yo lain ngalelewe nya. Mana ayeuna Ki Buyut Ireng na? Ki Jaroji nimbalan pananya si Rawing. Kalawan harapan dirina bisa aya nunulungan. Ki Buyut Ireng jeung budak laki rumaja nu ngaran si Keling. Pangi jeung kula di dieu nu tetela memang satujuan. Lumampah nuju ka Gunung Halimun. Anu akhirna manehanana nyebutkeun yen sahabae nu wani-wani lumampah nuju ka Gunung Halimun. Ngandung harti kudu balik deui lamun teu terus dibinasa cenah. Si Banteng Wulung harita kadenge nyarita deui. Wah, mendingan dia di ngomongkeun ka ngawing-ngawing si burut ngirengayang ngaliwat ngadia. Aduh, namun kitu mamuju buru-buru dinyusul ku ngurang Kang. Mula micen waktu ka ngawing-ngawing, ngurang nyusul Kang. Kelanan gampang nyusul meteng. Ya dua jalma teh kawilang tatu di jero nu cukup berat teng.
Ari kisanak duaan sahate ieu teh. Cik caritakeun ka kuring. Saha di kaduaan teh? Bayan lebek kudu nyarita rada lila sabab kuring penasaran. Hayang nyaho ka kisanak duaan. Coba jelaskeun heula. Saha kisanak? Saha nu duaan teh kumaha mimitina pangnepikeun ka bantro kakuatan jeung kibuyut ireng? Si Rawing antukna menjadi katarik hatena. Hayangnya mimitina ngeunaan kajadian nu karanapan ku Ki Jaroji jeung muridna. Sarjan nu kawilang teripuh teuing harita ngaguar pangalaman nu karanapan ku dirina. Sanajan ngomongna sok diselang eureun heula bari sumangirnahan ka nyeri. Kabehanana ditetek ku sarjan ngeunaan kajadian tadi. Si Rawing jeung anu jan sejena harita ngabandungan kana guaran caritan sarjan. Darilah sarjan terus mungkas caritanana. Tak. Jadi itu kejadian nganon dadi ngalaman ku ngurang jengio guru kula nyatana Ki Jaroji. Nya Ki Jaroji teh sing guru kula sampean nya sahabat entuk wawung ya kekarangayona pepanggina. Lah entak kudu curiga Mas. Kuring maling jelema jaak atawa beladna Ki Buyut Ireng ngan eta hanjakalna teh nya Ki Buyut Ireng jeung si Keling kaburu inditnya. Aduh hanjakal pisan. Padahal lamun aya keneh di dieu mah bisa panggih meureunnan jeung kuring. Jadi ana kumaha lamun geus kieu ya Ki Jaroji? Ki Jaroji neuteub seukeut ka si Rawing. Paneuteub nu ngandung pangharepan sangkan si Rawing jalma anu tacan dipikawanoh ku dirina. Bisa nulungan kaayaan anu keur nyandangan ka nyeri balukar bantro kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Sari ujang teh. Kula minta tulung ulah nepikeun karipuh kieu Ki Dulur. Tulungan kula atuh anjeun teh. Hade aya kuring ngabanohkeun heula diri Ki Jaroji. Ngaran kuring nu katelah si Rawing. Sedengkeun ieu dulur kuring nu awakna siga buta, teu lumrah jeung jalma biasa, nyatana si Banteng Wulung alias Bargole. Ieu nu duaan deui sarua dulur kuring keneh nyaeta Kang Jumad deui jeung Kang Odon. Lumampah pangnanepikeun ka ngambah ka ieu patempatan tayalian nya terek nuju ka Gunung Halimun. Lantaran boga karep hayang menangkeun kembang pancawarna. Kitu ta Lur. Ki Jaroji silih tetep jeung sarjan nu jadi muridna. Kawilang kaget anu lain di kieu ngadenge caritaan si Rawing teh. Da puguh ngaran si Rawing kawilang geus dipikawanoh ku dirina. Tembong parobahan Ki Jaroji jadi semu marahmai. Terus nyarita deui ditujukeun ka si Rawing. Jadi ieu teh Jang Rawing teh ya. Bagja pikeun diri kula Jang Rawing. Ari sabab teu sangka bisa tepung di dieu geuningan. Beuki gede harapan kula bisa ditulungan atuh. Nah, Ki Jaroji make nyarita kitu. Acan puguh kuring daek jeung bisa nulungan Lur. Da ente meni sok ngagampangkeun kitu bae Ki Jaroji mah. Ari sabab kula geus lila ngadengi ngaran Jang Rawing jago anu nanjeurkeun adil jeung bener. Ngabasmi sagala rupa bentuk kajahatan, katut kadoliman, malah tulung ka sasama dumasar kana eta kaayaan kula boga kayakinan. Yen Jang Rawing tangtu bakal nulungan ka diri kula. Si Banteng Wulung kadenge ngomong deui. Wah, Kang Awing, netelang ningan kitu Kang. Ngayon nama ngayon rang susul si Keling Kang. Murang ulah micenan waktu nganu tepugu-pugu Kang. Cicing lah nanteng. Ulangan ukur mentingkeun kapentingan sorangan atuh Ceng. Jelas si Ki Jaroji jeung Mas Sarjan teh keur nyandangan ka nyeri kawilang tatu di jero. Eta si Keling bet jadi kabawakeun ku Ki Buyut Ireng. Aduh. Eta teu panuju pikeun Kang Meteng. Sigan mah lamun teu buru-buru digeuing kalakuan si Keling jadi balik di cara ti heula-heula yo. Jadi ngobrol jeung si Anteng di teh we.
Wah, namun itu mangurang ingit be ngayeuna maka ngawing-ngawing. Ngurang ingit be ngayeuna maka ngawing nyusul nyikilingan dibawa ku simburut ngireng Kang. Tenang, Teng. Pokoknya komandan anu nangtukeun putusan ke hati, Teng. Nyiap komandan. Cicing lihat tuh. Udah bakal lo bercerita, Teng. Nyiap komandan. Nyiap we. Siap gitu. Ki Jaroji jeung Mas Sarjan kuring jadi era yeuh lamun teu nyulungan kayaan Ki Jaroji jeung Mas Sarjan. Sabab eta beja ngeunaan ngaran kuring teh kitunya. Hebat anu ngaran si Rawing teh nya. Nya kira-kira hayang kitu Ki Jaroji ditulungan ku kuring. Terus lamun geus rada jag-jag keukeuh rek neruskeun lampah ka Gunung Halimun. Meredeui sapasang panon Ki Jaroji. Kurasaan mah geus teu untupan deui Nyang Rawing. Ari sabab kula memang ngarti pikeun ngambah ka Gunung Halimun bakal menang halangan ti jalma anu ngaran Ki Buyut Ireng. Nya syukur atuh lamun kitu mah Ki Jaroji. Memang nu geus menang halangan di tengah jalan mah ulah maksakeun diri Ki bisi cilake di jalun. Ieu mah lain erek ngabungubaran lain rek ngubaran ye Ki Jaroji Mas Sarjan. Sabab kuring lain dukun. Ngan susuganeun kuring bisa seutikna ngabantu sangkan ulah karasa nyeri teuing. Sabab anu nangtukeunna mah lain kuring tapi nu maha kawasa, anu kawasa segala rupana. Gitu. Sidik cik urang buka heula bajuna cikan cik. Si Rawing memang tetegaeun hatena. Upama kudu ngantep kayan Ki Jaroji jeung Sarjan anu jadi muridna, anu sok sanajan lamun ngingetkeun kana kapentingan pribadi mah hayang buru-buru neruskeun lampah pikeun nyusul si keling menjadi anakna. Si Rawing anu geus nyangking ilmu pancatunggal, memang geus paham deui kana tata cara geusan mulihkeun kakuatan. Sakur anu tatu di jero alatan bantrok kakuatan, tina dua dampaleungeunna si Rawing anu tempelkeun kana dada Ki Jaroji karasa aya wahaneut anu nembus kana sakujur badana anu saterusna ngusir rasa kanyeri anu nyalia rasa kujur awakna. Saterusna lalaunan tanaga Ki Jaroji nu tadina leungit tebet kumpul deui aya kakuatan sanajan teu langsung sekaligus. Hal saperti nu dilakukan ku si Rawing teh tangtu pamohalan bisa dilakukan upama ku jago biasa nu tacan nyangking ilmu nepikeun kana puncakna. Dala sanajan si Rawing oge lamun tacan nyangking ilmu pancatunggal mah piraku make bisa ngalakukeun tinakan seperti kitu. Ki Jaroji bisa ngoneal hudang jeung diuk dina luhur taneuh ayeuna mah. Malah saterusna si Rawing oge ngalakukeun hal anu sarua. Ka Sarjan kawilang rada lila oge si Rawing metakeun pangabisana geus nulungan eta dua jalma. Sedengkeun si Banteng Bulung jeung Jumadi mah katut odon ngan ukur ngabandungan kana eta kayaan. Si Rawing nyusutan kesang anu renung dina tarangna, memang kawilang lain pagawean enteng hal sarupa kitu teh. Sabab si Rawing geus museurkeun kakuatan tanaga lapisan geusan ngusir ka nyeri katut tatu di jero badan Ki Jaroji jeung Sarjan. Aduh. Aduh. Capek oge ye. Lamun macul mah geus meunang meureunan dua kotakeun. Kumaha ieu karasana Ki Jaroji? Mas Sarjan, kumaha Mas Sarjan? Si Rawing ngabagi paneteupna Ki Jaroji jeung Sarjan. Getihna deui ayeuna mah beungeut getihan deui beungeut Ki Jaroji jeung Sarjan kadenge Ki Jaroji nu nembalan. Aduh, kula teh bener-bener ngarasa kahutangan budi ieu Jang Rawing. Ari sabab geus ditulungan ku Jang Rawing upama seug tetepung jeung Jang Rawing di ieu patempatan, duka teuing kumaha nasib kula jeung ieu nu jadi murid. Aduh. Nya syukur we ari aya karasana mah Ki. Ngan ari ceuk kuring mah entong maksakeun maneh neruskeun lampah ka Gunung Halimun Ki. Ari sabab lamun nuju ka Gunung Halimun lain beurut lain hurut. Upama dipaksakeun bisi karugrug sabab Ki Jaroji jeung ieu Kang Mas teh kudu loba reureum atawa istirahat yo. Kitu teh Ki Jaroji Mas Sarjan, Garti,
Ki Jaroji ungek teu sirikna bari jeung lugrag Cimata atuh. Lantaran ngerasa bungah jeung nalangsa hatena. Bungah lantaran bisa patepung jeung si Rawing nunulungan dirina. Nalangsana lantaran dina kayan seperti kitu tetela dirina masih kena bisa panjang umur teu terus ajal. Sanajan bari teu bisa neruskeun lampah lumangsung jeung nu jadi tujuanana. Geusan ka Gunung Halimun lantaran mika hayang kembang pancawarna. Kadenge harita si Rawing nyarita deui. Tak itu Ki Jaroji. Oke Kang Mas Sarjeun. Jadi ayeuna mah mending keneh ngeureuyeuh balik ka lembur. Sabab mana menang halangan di jalan kieu ge meureunna lain jodona. Bener teh Ki? Memang bener Jang Rawing. Ngan harapan teh muga-muga bae kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimun teh masing beunang sarta kapimilik ku Jang Rawing. Kula ngadoakeun sangkan Jang Rawing anu bisa ngapimilik eta kembang pancawarna. Sarjan oge milu mairan caritaan. Ya senajan kula ngoge seruana nyieun ngarepkeun supayana nyeta kembang pancawarna bisa ring kepemilik ku Sredek Rawing entuk beres amun nyetak ngapimilik ku jelema-jelema nu sejen. Jadina entuk menang benang ku anu-anuna. Ku anu-anu da sejen jadina entuk mikeun kula sing ngedoaken supaya Sederek Rawing nganuk ngepimilikna eta kembang pancawarna. Eta tujuan jeung doa kuring Sederek Rawing. Alah kabehanana ngadoakeun kitu ka kuring teh Mang Mas. Tapi na tacantang tuna sababna entok neon-neon. Wah, Sederek Rawing ngeleleweannya. Ento Kang Mas, Mang Mas nya. Kang Mas mah lebat teuing mending Mang Mas. Mang Mas kuring memang Mang Mas. Memang gegeran gitu hampurat ke Mang Mas. Memang loba anu ngadoakeun kitu ka kuring teh Ki Jaroji oge Mas Sarjeun. Ngan suganan me atuh eta pangdoan teh bener sing laksaneun kitu. Duka ceuing kunaon bet make boga harapan kitu kuring oge teu ngarti ieu teh. Ki Jaroji kedah dirisan. Sabab jelas. Geus bisa disawang ti ayeuna Jang Rawing upama eta kembang pancawarna nu boga khasiat sarta tua kasakten kapimilik ku jalma nu jahat lakuna. Atawa nepikeun ka kapimilik ku jalma saperti Ki Buyut Ireng geus tangtu ieu teh bakal jadi bibit rujit inung rulusu. Baki mahabu nafsuna tinakan samemena ka sasama hirupna. Kitu teh Jang Rawing. Aduh, nyetap go menisok ayo bae. Aduh, kenela doana moga-moga sing dijabah ku Allah Taala. Si Banteng Bulung harita milu mairan dicarita. Nya mending denge be kunyane duaan ngengke. Ngupamana ngembang mancawarna menangna ku Kang Ngawing-ngawing. Jadina meureunan laksana ngarepanana ngurangan. Wah, jadi lobana ngomongna Kang Ngawing. Ngabita euy nikmat ngomong makena teh nya. Alah nah si Anteng geus puguh kana dahareun nikmat teh bet kana ngomong ge menih teu boleh nikmat pengeningan. Ngulang itu ngatu Kang Ngawing-ngawing. Ngawing mah ngomong itu teh ngiburan be ngatu Kang Ngawing. Sanggeusna ngarasa cukup aya di dinya tur ningali Ki Jaroji jeung Sarjan geus teu pati ripuh teuing. Si Rawing katut nu sejana nyata si Banteng Bulung Jumadi jeung Odon pada neruskeun di lampahna. Ki Jaroji jeung Sarjan neuteup kanu pada lumampah. Kadenge harita Ki Jaroji narik napas panjang bari nyarita. Bener-bener urang bagja Sarjan. Upama teu tepung jeung si Rawing duka ting kumaha nasib urang ayeuna geus tangtu meureun urang teh bakal ngalungsar tanpa daya di ieu patempatan. Sarjan neuteup ka guruna bari nyarita. Memang entok nyangka entok nyawa sugan teh lain si Rawing teh anto aneh ngamun bisa ngubaran ngurang Ki Guru. Halo
waktosna geningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.